bisa gini. Gay saja. Main gitu. What is that? Upacara. Wah, pek anjing, pek. Komoditi tak si goblok. Anak-anakan dengan mimilu naon? Lain membawa budak, itu ada cari duit tuh. Pakai segala. Nah, hari aing kudu membawa ucing. Alim. Dasalina teh teu kasep. Jadi kaulah teh maksakeun maneh naik oge. Tiba heula kaulah teh diolo-olo naik ka salina teh kaulah teh salina teh kapan goreng patu tiba heula oge. Bibir jadi. Coba ti jadi teh mana percis sapu nyere aya di dinya lalajo. Abdi ditiup sang si dawala. Heeh, ka bapak ku abdi. Lebih ka kitu-kitu. Gua katinggalin kudu nagih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Kidaeng Channel. Kidaeng Channel. Cikan usang kuning. Hayang ngabiri abdi mah kasang kuning. Geus nemrak. Ya. Saha anu teu kitu hatena tuh. Ya mudah-mudahan we rengse poe ieu. Semak kape hatur ulah dodol. Mana mau maneh? Gitu we di kemah pulang. Ngebul we pun bapak mah mulai menyan ngadoa. Nya Tempraknya ning sila. Kuning. ayo bapak dewek sok mulai menyan wae naon hubunganan aja doa. Ada. Tong ulah sing bisa misahkeun mana agama, mana adat. Jadi adat. Mulai menyantai eta teh batu loncatan supaya jelema bisa taun, bisa bismillah, bisa ngadoa. Aya kana jelema nu kanal kana kapercayaanana di mana melak pare geuning can panggih jeung menyan mah tarawa ka taun. Eta teh bukti sejarah yen bangsa urang teh baheula zaman animisme, dinamisme. Disebut kami temeyan. Ulah dicarekeun bae. Pandi ubarana mah ku inamal amalu biniat. Lamun meuleuh menyan niat nangonang jurig teh salah. Oh, jadi kumaniat. Ayo geus ngarti mapan. Eueuh menyan oge jodoh-dek we taun bismillah. Eta aya eta teh doa taun bismillah teh aya doa teh nyaeta pikeun ngalempengkeun paniatan. Ulah cekcok dina basa mah. Buktikeun dina amal. Buktikeun dina gawe abeh teu parasea. Oh bener. Doa anak itu ke bapak manehnya. Saya. Datang niratang ngademan ewo pakulingan rana. Ewo pakulingan rana. Oh iya mau anu geus teh geuning karar itu sawareh mah. Iya. Kakak geuleuh kalau kitu, lain geuleuh dewek karunya karayat.
ulah geuleuh mah sabab naon akap percaya Allah geus nyieun neraka percaya teu kudu dipikang ngewa ku urang dan ke wadahna aya neraka nya kan kudu lujeng we ayeuna mah kitu mode pemerintah ngayakeun pangbuyan wilujeng ngaring gitu karena urang ngayakeun tindakan atau main hakim sendiri ngomong ngayakeun tindakan anu anarkis mah ciptakeun daerah anu kondusif salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala pawidang anu aya patula-patalina keur kapentingan negara jeung bangsa nya salah urangna atuh baretor dan anu kitu diparilih nya Dume diberi duit 50.000 dua poe gebeak 50.000 mangan sangsara 5 tahun oh ya nanaonan gitu peta itu kan ulah lepas teh no bisa anu kasinggung tak boleh kasinggung tapi KTBC ngelain urusan aing gitu ya mudah-mudahan nu alanyar nya murid Jararadi waki-waki urang di luhur nunggeus atuh ieu mah nunggeus nyieun kasalahan ongkoh hayang deui geus heuh iya bagi gede dengan tanah baligona tak gitu wah keun dabonganna mulai merdeka negara sagedeung tadi dia ya aya negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas sumuhun anu handal bener sumuhun tak kuasa kitu ayeuna teh keur ngeureuyeuh urang teh dina berat tayuda ieu teh nyaeta pikeun ngeureunnan jalma-jalma nu karana itu model siyudana saparakan sa anu disebut Kurawa anu salila dengan ukur ngarah ngarina ka rakyat jelema nepak dada rejeki dulur dilegleg hak Pandawa nepi ka dieu aku nepi ka ayeuna teu hatena urat nyangkang dina tarang ha umuh hatena geus karatan pentingna urang beragama teh kitu umuh dan kade ulah dina sungguh tungku da dina waktu ayeuna teh jelema teh didedet-dedet teh ngalukur teori ha dina perakna mah wah sumuhun atuh akulan mudah-mudahan bari angkat ka tengah-tengah kurusnya teracing sukses abdi teh gua penting oge ngadonga we kana tos mararaot juragan Gatot Kaca katun waasna juragan Abimanyu syur kulan anu nyaeun ka abdi parantos marulang ka alam asa nyaeta molongpong jalan ka gedong asup ka alam nirwana alam asa poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang mudah-mudahan eta perjuanganana cing jadi amal anu hade anu bakal ngadedetkeun anjeunna kana alam kanikmatan ya kitu ulah anu teh sok ceurik upami ras emot ka juragan Gatot Kaca juragan Abimanyu marurang kali kene jiwa juangna eta nepi ka ngagedur dina dadana lomo juragan Abimanyu madugi ka karancang tinu ku panah salirana keur dibongohan ongko katiga landap iya ongko ulah licik berata yuda tetapi naha maranehna itu licik teh jigana teh suka iya tapi sing inget wong becik bakal kaciri wong salah satu ning Allah mohon lah sama silaka jeung salametna jalma gumantung ngaramal perbuatanna yo dupi salira bade ngaping saha ya meureun
Sadewa Kakang Bima ka juga dewe daerah mah geus jarang divisi lagi geus kurang wah sakitu ayo gedurkeun deui sumanget pun siap lah di mana mau maneh di kemah lah dek di tepungan heula korek minta doa hah rek minta doa suruh lah pun bapak menanya gitu kalau kocak di kemah teh langsung eta ai wengi di baeukeun mahalodo nepi ka hanyir teh getih hangru nyaeta getih nu kabawa angin di tengah tegak Kurusetra bangke gajah bangke kuda bangke jelema ngurukana teh komo ai geus babaung serigala meureungan ngamegeti anu aya di Medan dan Nalaga kareueung mudah-mudahan anak insyu bakal datang sing ngarti kana sejarah sabab leungiteun sejarah bakal leungit nilai-nilai juangna nebus kemerdekaan nangtukeun adi jeung bener teh malukana oh hese capek siapa ya kopi itu cekal dia oge jas merah gitu ya. Naon jas merah teh jangan melupakan sejarah. Jas hujan pakai we ku si hari hujan teh. Sakitu pun. Ayeuna teh Kurawa dengan ukur seyudana dur sasana jeung si Sangkuning. Upami tiasa mah Sangkuning mah jeung abdi pilawadeunana. Iya. Ya anu di mana hayang nyunatan Sangkuning. Iya. Teh Sangkuning teh sabenerna mah lain turunan jelema. Turunan Sang Bango. Sok malih. Gara nyiapkeun taraga jeung pikiran. Mangsa kiwari bakal pamungkasna Bratayuda. Kari nantukeun nasibna mana bakal elek labanan bakal menang. Abdi mah optimis, henteu pesimis. Yakin di mana-mana oge nu pihak bener nu bakal menang mah sanajan ngalaman sangsara balangsa. Sabab numutkeun beja ti kiai naon? Ai jalan ka sawarga mah rumit. Ya, mun jalan ka neraka wah babari. Nya. Nah kumaha babari teh jalan ka neraka? Pejakan nu ngaliwat dagor ku sia. Sakitu jeung ini. Mental restuna ka bapak maneh. Moga-moga sukses saja. Abdi bagi tentang terus bakal ngiring Icikibung ke di tengah ya pilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali borbang sulaksana iya ya antara Paoni sumuhun ulah doa nanti abdi sukses ya Raden Setyaki hingkang bakal semedya tuminak ing Tegal Kurusetra maksud mimpin pasukan deui pikeun ngaping Bima sareng Sadewa halu mampah ngeprek saudara merak ngeping sosoderan itu kaayaan sumangetna perang di pihak Pandawa woi Kurawa seyudana dosa sana Sangkuning dalam aing diberi kesempatan jeung aing diadu teh sia. Pati berpati utang we apa heula. Tapi kedah kebal
dikirimkeun di negara Setragana Mayit nyaeta pikeun mantuan ka pihak Kurawa. Lumayan anak pamajikan bisa ditinggalan bari jeung rek ngorbankeun jiwa raga aing. Ai teu kitu kumaha? Untung aing ditulungan oge. Sabab anu cika budak teh hayang motor. Nu kadua hayang laptop. Nu katilu hayang boga modal cenah rek ngabengkel. Anu kaopat mah anu awewe cita-citana luhur hayang jadi hostess. Sakola naon aya hostess aing can ngarti nepi ka kiwari oge. Aing geus ningalkeun nu di imah harta mah aing paduli teuing bae oge. Ari geus ninggalan. Dek mantuan Kurawa deuleu. Pasukan ti negara Setragana Mayit sikap pedang tangsid gana berita rasa panah limpung. Ayo ulah sungkan bibilasan euy. Lain kena gininya. Sanajan tukang kenang, tukang baso tadina. Tersangka dengan cuaca pindah merentinat ngijih tadina jadi halodo. Tukang kenang gering. Katuruk-turuk tadi geningan sound system ngejepuk. Untung anu kagungan panggung, kagungan ieu mixer. Rupa-rupanya ungat tempat yang beda-beda. Tersangka tukang kenang kahalodohan mata kejet. Eta teh tukang kenang tadinya nyeri teh ku potonganana. Cing tabah we majak. Kena dah gede milik potongan maneh teh meunang kena buru. Nah. Ai teh jeung seni hirup teh meuni teh nyeni. Asa dahar teu make uyah. Nu matak dina rekak saparipola tepek kudu nincak kana patokan heuh. Sakitu hirup di dunya mah kumaha we sangkasana. Sakitu hirup di dunya mah. Naon deui atuh ah. Lintang ti kudu nyenangkeun diri sorangan heuh. Bisi pang-pang nama bisi pae aing geus ka sorang mah aing ngiga teu naon. Penasaran, bae molotot. Aya bosenna geuning jelema nya. Doakeun sia si burut kunaja. Pasukan sanajan bejana pilawanan urang teh anu ngaran si Bemo. Ai Bemo teh cenah Pandawa nu kadua jangkung gede. Ai dirampok mawa moal kuat ku aing. Nya ge badag heuh.
Hirup teh masih waspada, sakan temangke gerak. Lahir sehat mati lara, si kamu ya sengsara. Lakanan baringan lain, makna karya. Gendong kemana-mana. Nah, teteh. Kopi Thailand Anak-anakan dengan mimilu Atuh ngarubuh budak itu kada teh. Alah. Naon? Lain membawa budak itu kada cari duit duit. Make segala. Lain membawa Nah, hari aing kudu membawa ucing. ikan kainungna atuh. Hah? Ikan kainungna. Paninungna maot. Kunaon? Maot inungna teh. Nah, bawa kunaon? Pan ngaramet. Dina cai, dina sawah anu pinuh ku cai, cek aing teh montong aya gede kena cai matong diramet. Da teu ngagugu aing ngaramet teu make celana jero. Atuh lentah teh aya meureun 17 mah. Dina bobogaanana numpuk we nyocok. Baru kana liang cai meureun. Dilaanan teh ku aing eta lentah tina sagede-gede rokok meureun tadina jadi sagede-gede inung suku. Meureun beakeun getih pamajikan aing teh leuleus. Sepah dari gotong teh. Ceplok ke ku aing didudutan eta lentah meunang 17. Aing nu ka 18 mah pageuh keneh didudut teh ku aing. Da pegang keneh. Wah, diguntingnya ku aing teh. Ai jerit teh pamajikan ngambek. Lain lentah eta mah anjing. Nah, Aisyah teh wau. Wa ilaha illallah dulu. Padahal aing teh minang nempo jadi aduh ampun. Eta ku sarimah jeung lentah. Sarua tutung. Maot we. Asa dosa aing. Kumatak aingnya angka anak teh kitu. Abah, naon? Ari emak teh ka mana, Abah? Maot. Ai maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah. Urang ka Allah atuh ieu ah. Dek nanahaon sia teh. Urang ka emak. Bogo da Allah teh supir elep. Allah teh nu nyiptakeun urang. Tukang ojek. Sia teh. Dan kayaknya bakal katuturkeun ku urang. Abah, ujang hayang disunatan, Bah. Heeh, keun boga duit. Da lain ku duit nyunatan mah ku peso. Heeh, pan anu nyunatan teh beureuh kudu diburuhan ku Abah teh. Atuh ku Abah keunutna. Teu bisa diajar. Geus kolot kitu eueuh ka becus. Nah, anak-anakan ampun aing. Kayak ngadaguan ti Pak Haji Bang Sulaksana juga nih aya Jonathan Masa. Heeh. Haji. Ujang teh Abah geus disunatan teh hayang ngaji Abah. Heeh, alus.
hayangnya huruf hijaiyah hayang tamat huruf hijaiyah teh alif ba ta sya nu kitu ai alif teh naon ai alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar lamun hayang jadi i urang dijateng atau dikaltim alif jabar a tuh sok wabah bacana alif JRI alif PSU a i u tak itu abah bisa aja B jabar ba B JRB B PSU wah kakak babi ibu belenguk atau bisa ditangwin alif tangwin jabaran alif tangwin JRin alif tangwin PSU anturkeun buka bapak teh ani nuhun belenguk alah ampun Gusti naon ieu teh mun saya mata alo naon apa naon hayang motor Bang nah emang motor teh murah ya kudu geus umur 17 tahun kudu boga SIM urang teh kudu ridho cecing dina aturan hirup di negara bawa agama hayang motor abah gablek duit di mana aing ngiridit Bang tegablek uang muka buru-buru abah siapa hayang motor abah nah kita siap merucut karena tolong kita tadi aing hayang motor teh budak teh hayang modal barunya nah tuh saya nyebut ngiridit teh ya beteng gue ngiridit tobat karena tongong aing merecet nyalingit lain ngeridit saya teh apa naon urang tatarucingan sok Bang tarucing naon ngisangan sia ge acan yo ngajak tatarucingan tercing naon tahu naon anu bau tahu tahu naon anu bau ya tahu campur jeung tai lain tahu anu geus 3 tahun lain tahu naon atuh nu bau tahun tuh maneh goblok sia jangan heboh atuh ka urang ka dieu ka tukang campur jeung waduk ongko obat teh ka mana Pak teuing nu penting mah barang hakana sia aduh saprap telepon Bima parantos nyiapkeun tenaga sarange mutar demi ngawangun negara Pak Herman Dursasana nyeri perih aing ti baheula omo dina mangsa main dadu waktu aing jadi budak kuliah sia Seuk Drupadi nepi ka ditaranjang
sorangan di hadapan umum tumeh geus jadi anak bulian sumpah di dinya ai can sudi rasaning ati lamun can bisa nguyup getih sia kurang ajar sang kuning anu jadi bibit rurujit inung rurusuk can sudi rasaning ati lamun aing can ngebebekeun careham sia Percanten aku tak puntang tak penting dening gada tak penting dening gelang santra kirana tak gorok tenggorokanmu dening pansana kahora dening mobrol pindah sah Raja Pat Mengarah dia sebab kapiatur aku terima setiagi ya saru banget pisan ini gedor kasungat kira tadi gitu kan dari tadi ke ini salah mudah-mudahan agar sing selamat agar sing ada keunggulan lah abdi jagan ya nuhun ulah ane ulah tengah teuing sia bisa yang panah anu nyasar ridho abdi mana nya nuhun bejaan gawir gitu aing hayang geura ngalaksanakeun sumpah bahwa bokor maneh kangge naon sih sia ceuk Drupadi tepan sumpah nepi ka ayeuna can digelung jadi pati-pati digelung oge sangeusna diangir ku getih da si Dursasana ketika kitunya eta janji sumpah jeung nyana tuh kanya nyerina Kurawa luar biasa nyeri lebih tidurian ini aing oge pan sumpah can sudira saning ati lamun can nguyup getih si Dursasana sami oge sumpah can sudira saning ati lamun can nguyup Coca-Cola teu kudu sumpah atuh kari jajan nu kitu mah nya lain ngadengkeun si Cepot ngan kitu we ngomong lagi halayan si sang kuning bejaan aing lamun si Sadewa geus bisa ngelehkeun si sang kuning ulah wae dipaehan kitu aing aya ngabebekeun carehamna abdi oge teh kapungkur sumpah teh aya gara-gaduh bebek iya bebek motor bebek meri naonnya coy siapkan tenaga jeung pikiran pat menegara setiaki cuma siap prakarya aya gerak panggih aing jeung di si Dursasana pasti lila ancoga sama kehalangan ku pasukan wayahna babar ulah dihareup beda jalan aing pikir lumampah ngajung-jung si Dursasana siap mangga pangsa lain saeutik raja-raja anu ngabantuan ka pihak Kurawa loba keneh nu ngahalangan seueur pisan lan pasukan-pasukanana bangsa siluman-silumin teh ulah sieun wah ulah sieun amoan Audi bati kapungkur teh sieun ku jurik teh sieun ku nanaon hiji ka sieun abdi basieun anu nagih oh na eta hutang na ka warung sieun nya ka warkop
utama tilu lamar tetap catatan hutang ngumpul nya kita mina mah eta urut bala-bala kabeuki teh bala-bala jeung itu paribasa ke balik nabeuh iya Rai Setiaki ansur lempur papan kali tulis daya hoyong gerak dugi karena waktuna ansurna kunawa aman geus beak eta mah aman juga nah luar baru kararoksi iya tibra juga na sarene raja tentrem atuh iya sakit tuh aku terlalu mama obat dari Setiaki haradina orang kabeh gawe aing pasukan raja miwa pasukan anu ngabantukeun ka pihak Kurawa sabab naon negara aing mereseuh harta kekayaan terus dikiriman ku Raka Prabu Sudana aing gitu maneh ti kamari katenyo gagala sangat malah nepi ka masih kena hirup iya ayeuna mangsana bakal dicabut umur di ala Jawa dipetik-petik ku kaula di negara Pansar seberang aing tong loba omong aya nyaho anjir nepi kerang ngeteng gitu si Umna kumaha tinggalin ya makhluk araraneh gitu gue sih lain aneh mah untuk kos anak begu bener mun ala si hungna keur pipa keur naon pipa ngenyot susu dulu monyong dulu itu jahe manusia kayak gitu nah Gusti iya tanu gagaracangan kue kamar teh si Setiaki luluncatan ka itu ka dieu di udah-udah ku abdi teh hese bisa jelema ayeuna ku aing diponaran buktikeun ansur lempur papan ka ditulis daya halangan lain mijan assalamualaikum he kaum kafir ka aing nyebut kafir agama naon sia kitu ya Islam atuh ya manya Islam maka ikat baju ibu belgu Islam mata dina hate lain dina baju mah kumaha we deuleu Rasul oge deuleu kudu make gamis nah sipir kamu oge make gamis baheula da eta mah budaya lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing cerdas artina naon tarucingna kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas ya moal abus teu gede lain abus henteu na ieu mah carana cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha moal abus lain nanyakeun abus henteu na blegung carana teuing ya berarti siapa Katolik lain Islam nah tina agama kena tarucingan teh nyambung sia teh aya lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh bukakeun kulkasna pantona teh kaluarkeun eusina bus gajah abuskeun tutupkeun deui we sakitu maksud aing teh goblok nah sia teh bener mikir udah mau abus lain aja ke abus na goblok ieu mah carana beda-beda teuing bodoh teh dok ti dewek cika naon
lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun. Naon bedana orok awewe jeung orok lalaki? Ai orok lalaki mah lalaki mah daging leuwih, awewe mah daging kentom. Salah belegu. Naon bedana orok awewe jeung lalaki? Ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus. Kelana. Tapi heueuh bener euy. Rasa ku aing. Aing mah kene diritan aing teu gantel heula teras teu suka. Ya. Oh bener. Itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan sia teh. Tikuring, kumaha carana ngaboskeun kuda kana kulkas? Anjing, niron. Nyontek aja sia. Mikir goblok. Kayak teh ngabaca karya batur sia belegu. Gula nyontek sia. Mikir kayaknya. Ya, nanti nyontek, hah? Plagias tah eta. Plagiat. Tah eta sia teh mikir. Maka jeung kumaha gajah kumaha naon teh? Kuda, carana ngabuskeun kuda kana kulkas. Iya. Sarua jeung aing bukakeun kulkasna. Terus sok kuda abuskeun, moal abus. Nah, apan gajahna di jero kene. Anjing aing poho aduh. Ampun poho aing aduh. Lain eta kahalangan ku susu teh anjing teh. Gara-gara susu. Aduh, kamu benjokeun ku susu aing jadi poho. Aduh, Gusti Allah. Oh bener euy. Nah, kejadian naon bedana naon motor jeung si laing motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet aja jangan setan deh. Sok dewe naon nya mau mana Cikarang apa dia urang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene nih tadi anjing aing boho deui wae aduh Gara-gara susu. aduh nah ya gara-gara susu aing jadi pohon kieu. Setiaki ya gerak aku ku sampean naon poe ieu bakal putus riwayat kulajar tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh aya halangan lain maju kulajar dor hei gula neangan sasaha lawan teh sia kulajar gara-gara susu aing jadi amuk ka sia dinu lega di dieu jeung aing Kali-kali. ayo asa pernah lain gitu komporna teruara we Setiaki ya apa kunuan nih barang aku rawani tening apa kulanang aja bola tegak ka dia ya sudah merata jaya merata nyakal sapuk bilang tato ada tulang pertiga aji mulai tegar ya pada aja kakek basah
Nggak usah suri. Di dia juga ada kuaing siya. Gara samat inung bapak. Tungkul kana jukut tangga kasadapan pililian dunia dua papasangan. Ulon wetan kidu kalian kurang puting. Kalau dong ngiji poek saang salah bener we lalaki. Belilah oskadon. Anjing sini. Naon? Nah, dua anak yang sekalian diantarkan dengan anak jahanam. Nah, gitu binarakaeun sete dua anak ge. Iya, Ajik. Nah, tua-tua ya. Lain di dinya ulah kumawani ka jelema ieu. Nya geutik, kayak gitu. Saya teh jelema teh sangar. Ieu jelema teh leutik-leutik oge keur nguriling neangan tanding aja selang neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoon digetih sorangan. Ya, teu percaya. Pecakan dagor tak kusirahna kulingis. Kuat modal. Sama tidung bapak malek wae lain di podaran. Alah, mentang lu baca sih teh. Sok kayaknya waktu melitungan teh. Jika ada naon eta malaikat geus tak-tak. Sia geus bau taneuh. Woi. Goblok pisaan micen padeungeul. Woi. Woi. Sia. Bener. Sok sia. Kenapa sia bakal kapengkak ayeuna modar teh? Goblok teh euy. Eta digilekeun wungkul jadi lesot. Heula tanaga sia keur ka dieu. Tuturkeun we bae. Woi. Hati ya. Woi. Berat euy. Wah, kamu beutkeun aing mah sia. Wes. Woi ya. Loh, goblok. Bebenang lu. Ya, ingat aing mah luar biasa ya jelema euy. Woi. Woi. Put, piu. Aduh anjing aing kana teh muning. Akan jaga lihat. Wah, sakit. Woi, wah. Goblok teh, cukang irung diketrek. Woi, jangan eta apa-apa. Woi, dia, Asia. Woi, dia. Pokok pada laki siya ni. Gay saja. Kumain ni. What is that? Dia buat dia. Wah, dia. Pek anjing, pek. Komoditi tak si goblok. Aing watang boron nu babari nu hese di korobet. Weh, dia saat dia mati. Weh. Cebenang. Tuh, weh, dia saat dia.
lain anjing. Baik ngejetruk. Dah ya. Allahu Akbar. Pusing gitu boleh ya. Ya. Dursasana ningali pabalatakna walad dia balat tamtama nu digotong nu digusur jeung sajabana di medan laga lalah nambaan kasumangetan Dursasana ningali kajadian daya ulah Gusti sanes tadi prihatoskeun sadayana nanging pabalatakna walad dia balat tamtama nu potong beheungna nu semplak tak-takna anu rikas leungeunna luar biasa kawas bagong ngamuk si Bima kayanana tak itu ulah Gusti luar biasa geuning beuki dieu teh kalah beuki sumanget kalah beuki gararanas pihak-pihak Pandawa hai maneh tong make jeung nyarita kitu keur kaula Dursasana moal ngejat satunyang beas Bima gerak aku kurang ajar poe Pandawa sanajan maneh kokoar pajarkeun derek nginum geti aing Bima ieu teh manganukur samet ngagos supaya aing lemah lamun saksi kuman ngecas satunyang beas ayeuna mangsana dipetik-pati jalan nyawa ku kaula haling maneh daya-daya Gusti nyalakeun ampun Bima mangsana patutungalan jeung aing kurang ajar datan nerat tangan maneh paulinganna datang nerat tangan maneh iwuh pakulinganna musuh sakru kabuyutan aja Bima ajakakeun bacot iblis geura aku poe ieu bakal putus riwayat bebekeun sareham sia uyuh getih sia wae moal gila ku omak aing sanajan yen ancaman kumaha bae Bima geura aku kumaneh ayeuna mangsana sanajan dulur aing geus tumpur baraya geus beak pamili ngemasing pati aing anu bakal nebusna itu ge aing can waktuna dulur-dulur aing geus tumpur tapi aing aya kene dina harti aing masih kene di tangtayungan mangsana ayeuna maneh bakal diaran nyawa buktikeun Duryodana Dursasana buktikeun Sawiya satu ku abdi kan bebak dulu buru-buru sih mawa bokor mawa bokor kuat kuada sih paheun
bokor kergeti buru tong ambak ai bokor kayak geti ya sungguh mangga tenang gerak tungkul karena jugut tengah kasarapan pilihan kedunya kuraja aja kaken pasut turus sasana maju musik kurang ajar modus woi baru karena kumaha bersiap sok pawas awas cek ngalawan kakolot mutasi kurang ajar timbalan selamatkeun aing sadewa kamana bisa si kurang ajar suk nyebutna plastik kersayang tumampar gigi atuh ieu panah sadewa nyasar kena pisan karena tak-takna ingat sang kuning kakenaan ku panas pisan Gusti Allah surah dia sakonya lomo sang kuning lomo Allah silakan dulungan siapa nabi kurang aja wih sampai wih bapak siapa sakit musik siapa yuk pindah licik sasadewa licik kurang ajar licik diantawis nasa kuning nuju kokosehan
pasorak amal-amalan yen netelakeun sakuni sampun genap panah sorak raria sakuni roboh sakuni lubur darah sia kulajar anak sia si Dursasana ampun kasih Dursasana anak ini anak moyang kasih geus jiga lama podang yasa sia kurajar waktu balik tunggi lenge ampun anak ini gara-gara sia setan Pandawa yang syarat 12 tahun 1 tahun nyamud 13 tahun aing jadi budak hah? Gara-gara sia Bima ampun Bima pelastik kesayang tumampara memang sumpah na Bima pikeun ngabebekeun sarehamna sangkuni sabab ieu anu jadi bibit rujit inu rusuh yakin mangsa balitungan dina Bratayuda wah Bima wah Sangkuning sampun masing pati Dursasana korban di pihak Pandawa aya nu ngalung-ngalungkeun topina helm jeung sajabana uyah-uyahan ti pihak Pandawa yen Pandawa aida kaula bukitulah Suyudana Raja Astina anu aya disapengkeun pasukan barang kejadian kitu lumpat sakalumpat lampe iya ye ada apa kaganggu wilujeng iya ye nun nanging Suyudana lumpat ka kemah panitepa kemah pamajikanana nyata Panwati situ Duryudana lumpat di pakarangan diberi baik nyarapnya datang nerah tangan demane upak kulingan rana turkan semakaturan dawuh kaula nun ditampi nun ku kami kunaon geuningan nyalira soak akang teh meureun kadangu bieu sorak ambal-ambalan ulah dia bola tamtama uyah-uyahan paman Sangkuning masing pati Dursasana korban Panawati akang teh geus aneukeun saha wah aduh nyagakeun sadaya-daya teu ka Prabu kedah kumaha ayeuna minta karidoan Nyai karidoan kumaha wayahna we nagara Astina teh urang pasrahkeun ka Pandawa beure urang buburu we sanajan jadi tukang ngoret ge teu naon kumaha Nyai maksudna ya nagara Astina urang bikeun kakang teh hayang keneh hirup
negara Astina kena dipasrahkan ke Panawa. Iya. Nah kabina-bina teh sadaya teh kagungan emutan. Nah ieu teh Astina teh usaha. Iya. Heuh urang sadaya. Teu bisa. Ada kriminal buat. Hai sadaya ka Prabu lali kana Purwadaksina. Purwawiwitan Daksina Wekasan. Kapan sidik baheula kaula teh alim, ka sadaya teh alim. Da salena teh teu kasep. Jadi kaula teh maksakeun maneh naik oge. Tiba heula kaula teh diolo-olo naik ka salena teh kaula teh salena teh kapan goreng patu tiba heula oge. Bibir ceding. Coba dijading teh mana percis sapu nyere. Baik itu. Kapan eta mas kawin negara Astina ka kaula? Nganu harti Astina teh nu kaula. Coba eta si eta nepi ka kitu. Tetapi tiba heula ge kaula mabogoh teh ka Arjuna. Bongan saha atuh Panawa make dihina, Panawa di sangsara, nyeri. Dari lamun kitu memaneh teh bogoh kana harta. Bongana. Kaula teh nepi ka diolo-olo di kumaha-kumahana puguh kaula teh teu suka, kaula teh teu sudi sabenerna. Tayana geus kieu nagara Astina mah nu kaula, mas kawin salina ka kaula. Bikeun nyai, bikeun nagara Astina. Moal. Alah buru-buru nyi urang bikeun supaya kadengeun ku Bima. Dipaehan saja pamajikan anak wae. Allah tobah. Lumpat deui ti kemah. Mana tanggung jawab ke negara? Mana tanggung jawab ke masyarakat? Aya pamimpin pengesut, borangan sia. Ijen jeung aing lamun bener kitu. Aya. Berik saja lompat ka nyeping pintu wae. Bikeun buru-buru urang bikeun. Moal. Balahna ieu mah awewe. Awewe matre maneh teh Pandawati. Ampun teh Raka Prabu nanaonan atuh make ngayakeun kikiran da buktina mah geuning kitu jadi anjeun teh teu tanggung jawab kana kasalamatan negara jeung bangsa. Dek dibikeun moal Pandawati. Moal. Lompat ka mana sia edan. Wah. Pinas tikar sahyang tumampah. Hiji. Dina jalan satapak aya jalan nyaga. Ari Pandawati malumpat ka palih kulon. Si Yudana langsung ka palih kidul. Soak ningali Bima anu ngagidik mudak-mudak ti ka tebingan. Aduh. Bapak mana teh pinter ngomong? Ngomong nih Allah. Bala dewa barang ningali ka hiji madhab. Aya istri anu gugun tayangan. Duh. Coba. Wah. Pindah. Kaulah nu pindah aja. Sadaya-daya wa naon jelema lain sumuhun geuning jalmi awe laki katinggal nama istri wa awe ya timalan kade sia biji hayang
Hei, Nyai, Saha? asa wau aing. Nyai, Saha? ya kene. Awet teh kawan aya kasieun teh. Tobat. Geningan Raka Prabu sebaka pihatu. Kaget denera. Haningali Parwati ning Kaget denera. Haningali. Kaget tak kiri-kiri lagi denera. Ya. ingkang haningali Ya. Ya. Parwati. Laras Raka Prabu. Beka mana teh? Semaka pihatur bibi. Sahaya Raka Prabu. Anak Kresna. Oh, Ayo kitu jadi kemana teh? saraya daya Raka Prabu dan naonan geuning aya di dieu. Ngado nyaung-nyaung di Curug Sewu ieu teh naon? Ke. Mental sadir. Naon sababna Nyai? Bari jeung nyorangan ka dieu. Hah? Anu mawi Raka Prabu nah teu uninga. Naon? Aduh, ampun teh Gusti Maha Agung. Laras teh uninga. Naon? Panawa jeung Kurawa teh Bratayuda perang Jayawinangun di Tegah Kurusetra. Panawa Kurawa perang. Waduh, Perang naon itu? perang Bratayuda teh jadi antawis Panawa sareng Kurawa. Dulur lapur baraya beak pamili langit pencak kaki masing pati itu makanin perlaya. Kurawa dengan ukur Raka Prabu, Kurawa dengan ukur Kakang Suyudana wungku oge kumaha nasibna. Duka kumaha nasibna yana kaulanu. Bratayuda. Laras Geus sabaraha poe? parantos tuntas. Amin. Rapala dewa. Bangsa sia. Amin. Rapala dewa. Kira nafsu kang kagila-gila. Ya. Nafsu kagila-gila. Ya. Ya bapak nanya anaknya tukang tipu ya tak. Nah, Raka Prabu geuning leos. Mana kitu di badamian mata si setan. Akang teh dia teh tabrak si Kiasem. Tidak ada paleungeun. Lamun sanjani ulah kajaring. Eta teh disaur saha Kresna. Kurang ajar si Kresna ka aing wani-wani nipu. Aing teh lanceuk. Utang pati utang wilan tipe wilan. Di podaran si Kresna ku aing. tu geuning. Salira teh lancalin cirucat mulang udah teu tali ganang pajatek welaan ka Kurawa mana buktina. Hampura aing pernah ditipu. Kurang ajar. Ji. Tutur geunang aja. Di udang teh si Caka wae. Si Caka. Da gua sia ulang. Dipaehan ka sia aja. Kaget kunirahan ningali ingkang sampun prata Saka kaulah nu utama
pihatur nun naon make balik maneh teh sadaya-daya tiwas naon putra diancam pati ku uwa diancam pati ngalos kaula nun sabab hakim geus netepkeun rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab nguningakeun ieu rahasia teh kaboker usaha uwa maneh comel sanes kaula nun aya anu sumping ka itu ka Curug Sewu saha nyaeta garwana paman Suyudana Banowati aduh diwartoskeun ti tek-tek dugi ka pengek tikawit dugi ka wekasan Bratayuda jadi antawis Panawasara Kurawa cilaka ama diancam putra oge pun kitu deui kumaha putra teh yakin ngawartoskeun yen surak ambal-ambalan ti tegak kursetra teh tarik kadanguna ka itu anu gugur-guguran teh dibejakeun ku maneh cike kita teh dagang bubur ya atuh ambekeun gitu-gitu mah gugur sadaya-daya kaula nun putra diancam pati gerak waduh Raka Prabu daguan siap belajar mulu jauhan sadaya-daya kaula wilujeng sumping nyok goblok kabina-bina komo kadengeun sia aing teh lanceuk aing pangna ngagugu teh kulantaran sia Batara diajen bae ka Bataraana tapi geus kaboker kieu mah deuleu gerak-gerakkeun kategaan bae karesna dipodaran bae baheula Prabu Sisusu ayeuna Prabu Katuran Pandawa jeung Kurawa dulur ayeuna aing jeung sia tukang tipu sia kek nipu naon raka wah itu nipu naon jero nipu naon si goblok maksud lo belum kita ngomong mana si caka mana caka atosku kalau disebutkan dipayah jeung anak nak baik kabina-bina nangaras ya Raka Prabu biasa kau rasa sangem teu bisa pintar saya nipu teh aing saya kalau deui itu budak nipu geus sabaraha kali ka aing saya mau ngabohong teh mikir sia kek nipu teh nipu naon rumah saya kita meraksiki asam kain di dana palengan sumohon pikir ku sia jadi moal ya moal
etanya mau jadi kunaon mah keur ditakai atuh nah salira uninga mau jadi make kersa goblok aing teh ngagugu teh kulantaran sia Batara geuning jadi Bratayuda teh malah geus pamungkas ayeuna sumuhun kaulah tiasa sasangga sagede panuhun heula nafsu pilih mata kaduhung badan anu batang katempuhan ieu teh kaulah teh pangna kitu teh nyaah Kang jangan naon sia manyeun jangan nipu kieu yakin salira teh upami Bratayuda teh bakal mihak ka Kurawa bener teh salah tah tidinya nah tega salira bakal jadi musuh jeung kaula dina waktuna peperiheun atuh Pandawa jeung Kurawa piraku urang mah kudu kabawakeun antara Lur jeung Balaya kenapa saya kahiji kadua salira teh kagungan ieu pusaka anu kasebat nengalah penghancur masa bujang hingga Pandawa Kurawa ge bakal hancur lamun jadi kaluarga atuh moal aya balitungan antara Pandawa jeung Kurawa apalagi teh kangge nangtukeun bener jeung adilna waktu balitungan tah kaula nyeun cara kitu teh bakal tingku nyaah kana jadi dulur nyaah kana jadi lancip ulah nepi ka nimulkeun dodar antara kaula sareng salira panuhun akang sing emot teu kana sandinya ya denge atuh tanpa lain milu perang hayang nyaho atuh Bratayuda hayang nyasian atuh Bratayuda upami salira palajaksian Bratayuda ayeuna teh tuh tingali finish ya final antara si Yudana sareng Bima patutunggalan tuh keur dieu ya adu kekuatan Wina teuing saya tadi putih kain deh. Aduh, kresna. Asa dilendeng aing guru jadi adi. Ya kaulah makan. Kaulah teu ridho lamun kaulah kudu pasajeun salira. Panuhun. Eta kunipuna sia teh. Carana ka aing teh salah. Jadi mau asik asa bila lega ya mual atau pakai dita nah itu akan bener kita coba eta ngomong tanya siapa ini cari tuang ngeula minggu si udara si gereg si pake murid aing dua anak ge dinamain gada sok tulikan najan maneh geus beak dulur beraya aing aya ye tenang aya anu berat sabeula aya anu ngajalankeun hukumna nyensang onaran wae kabina-bina teuing oma sidana cing murni maneh menang teh aya jelema nu teu murni hidung jelema teh oh laras Kakang Semar sia ya naon itu teh euy ngan aing teu ngeunah hate we ai silaing teh nyaho kitu Bima deleges goprak tenggelan Bima mah kasih Yudana kala disengsirikeun Bima digebuk sanga gerung sia alah geus kana duitan anu we geus kana duitan tarumpangan ditinggali aya nu nya ka si Yudana anu nya ka Bima aya nu nya ka Bang Sulaksana
didoakeun bakal hiji kasih gede kata siapa ya dilawan masih si Yudana kuat si Bima naona tinggal ikut plastik kersayang tumampara Bima ngajungka tetiasa nyaring deui nganukur empes-empesan panuju sia Yai Bima waras itu makan jati-jati itu makanin waras oleh ya kemang cangkok jaku cuma kemang cangkok nyawa damang ya anjir cekat di wae cekat tuh si Bima tuh sakira kena mulu kuat tuh gitu nanti seda kuat gitu tinggal ye waduh salah lengkah tuh benar doi tinggal doi beres anuju mau kuat si Bima ke Zaidung tinggal coba bong gitu tuh kembang cangkok kerja kusuma kembang cangkok kerja wardamang ya duh anjir cari jin dulu itu si Bima yo aku atas juga belum awak nama waduh nyerang ke si Yudana mundur si Yudana dah syeta ngeplos saya dong langsung karep nyampuk karep tegang dah aduh namru deui namru ceklan mana namru waras tu jati-jati tu makan waras oleh yang kemang cangkok yang musim kemang cangkok nyawa damang ya ni jam deui iya kapangi sia caketreu bayangan menang Panawa da ieu naon gitu ulon-ulonna teh eta bieu moal kemang da karege bae kemang boleh kemang naon ya aing nyaho boga kemang cangkok ya kusuma licik sia licik nakar licik oh sia ya kerasa wae sia gerejam tinggal sudah tuku dah sia panuju sia ngagoler deui wae sok sia disebut kemang deui sok sia kemang bobadotan anu sakalian Kresna lantaran dibekem sanajan dina manah tapi tetap kaganggu ku kejadian monegi lajeng nyerat dina taneuh ku inung sampeanana tapi nabina teuing teh cicing iya tidak kesal saja tuan gua ngomong gua yang ngasih Allah nyebut kemang gua bila teuing licik sia teh iya dan orang teh sing sireumeueun Kang sireumeueun puas hantu teu oyag itu saya mah ditangkep teh oyag Kang ye supados rada eta nongtonna paling ditu gayu tapi ulah jauh jaing moal digali sia itu make kembang urang buat non eleh Kresna ngiceupan ka Arjuna parantos surti anu temus kana manah Arjuna yen tilas cicing Kresna kedah disampurkeun Kakang Semar ieu nu aya rasa yen kaula kudu datang ka tilas nontonlah Kakang Batara sae atuh nuhun pot sampurkeun aya naon tilas ngadeg neraka Batara sae nah aya kamar cacing
naon pot gambar cacing lah ya. Mana bapak mana Pak ya dia kumaha wae dulungan ya nya doakeun bapak tuh ulah nepi ka cenah boborot kitu dulungan ieu era panawa ieu naon kan tingali Kang memang aya kanyataanna tina temu rasa kaula dok aya naon plan aya aksara naon itu yakin diserat ku sampeanana aya juga abdi gambar cacing ya kok geuning ieu teh tulisan Kang seratan leres seratan naon anu pangluhurna mah wis ugane Bambang Puhune Bambang Sulaksana Puhune wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada ngingser singkiwa rada ebea ka bulan kawas-kawas anu kudu ditepikeun ku kaula ka Kakang Bima ari hartina wis ugana teh geus waktuna tinggang puhu pingpingna ngan rada ngeser saeutik nyaeta saluhureun-luhurna saluhureun tuurna cing atuh Kang kumaha cara nepikeunana nyanggakeun ka Kakang Semar sae tulungan Kang sarios abdi wes nuhun cepot tawala bantuan silaing dewek silaing cepot naon urang ka tengah lapangan urang ngaharewasan Juragan Bima teu meunang aya nu kaitu hayang ditewak lalawara teuing supaya ulah kate nyeun ku jelema ieu jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeun ku jelema-jelema nu aya di dinya nu lalajo abdi ditiup sang sidawala heeh ka bapak ku abdi nepi ka kitu-kitu gua katinggalin kudu nagih maksudna tah ieu urang apalkeun sajajar hewan hah kumaha dewek nu pangluhurna wis ugane sok apalkeun ya abdi dawala dek sila itu kedua bapak mana naon teh wis ugane kedua Bambang Puhune singkiwa rada gingser nu mana nu babarinya eta we anu rada nyingsat ieu mah lain rada nyingsat goblok rada ngingser dewek wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada begang singkiwa rada ngingser dibanting sia wae tong kemana karep ngomong rada begang nya sok apakeun ceuk dewek wis ugane Bambang Puhune
sing balalagur hidup teh. Singkiwara daging ser sok. Singkiwara daging ser, singkiwara daging ser, singkiwara apa? Sok sing gancang sia. Dora. Ulang uji ku aing. Wis ugare bang pure. Sing. Sing. Gerak barare hidup teh. Allahu Akbar. Coba. Lain si eta belatnya lah, aing ngapakeun geus kolot ampun. Kelenana. Singkiwara daging ser, 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 geura daging ser anu singkiwara teh geuning, singkiwara daging ser, singkiwara daging ser. Sok ah. Wis ugane, bang puhune, wis ugane. Bang puhune, singkiwara daging ser. Sok lah apa? Wis ugane, bang puhune, singkiwara aja dewok. Hai, kumaha atuh jatuh main kayak bibing? Aduh. Iya. Ayo, mau ketinggalan sia. Tutur ke naik. Ayo, ayo. Cek bapak wis uganenya. Heeh. Cek si lain naon? Bang puhune. Heeh. Cek dewek naon cing? Bang bagian akah heuh naon cing? Singkiwara daging ser, tah singkiwara daging ser cek aing mah. Si lain lamun poho keur bejaan ku aing. Musik sia. Ayo belajar. Tolong hidup siana, hidup. Hidup siana. Hidup Kurawa, hidup Kurawa. Hidup Kurawa. Ya. Ya. Wis ugane gan tulung geus setengah eling setengah henteu dek nya masaha sia teh kurang ajar hayo udang siap kurang ajar kagak buk aing kan wis udang siap aja wis ugane ulah wis ugane bambang puhuna singkiwara daging ser maksudna naonuluh wis ugane wis ugane wis ugane wis ugane eta wis ugane wis ugane wis ugane eta wis ugane ya tulikeun ja bang puhun ujang bang puhun sing siringkeun
sing kayo sing cireumut lain eta naon sing cek aing naon sing kieu warna nanging sar eta bisi siling pohon kana bejang kudewe bang sing kiwa ma eta radang ngising geus tiga sing kiwa geus ngarti aing ya sing kiwa radang ngising ya nu gara-gara ya kasih wani anjing ka dieu nyawa katingalieun usaha iwati ku agan ya bener saya ketinggalieun ku batu teu tong ka ku eta mah oh teh lalu tuh wah mau ketinggalieun wah maju siapa mah goblok gede ada Bima barang emut karena purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut kaeyang nyata abiasa yen abiasa teh kapungkur kantos dilayap ku si Yudana jadi sapana abiasa ka si Yudana apesna si Yudana bakal dina puhu pingpingna emut kadinya Bima jangi datangi wah bener hudang deui Bima anak ikang kamu tuh sakit jiwa nadira wah di pihak Kurawa sadayana pada ngahuleng ngaraga meneng numutkeun carita dina pawayangan ieu si Yudana kengeng saminggu mah gegerungan dina palomeran aya nu malire kitu kaayaan nyaeta bakal disambung kana lalampahan Jaya Gangsiran nyaeta aya Kurawa anu kabur Partomarmo jeung Aswatama anu kiwari teu acan kapenan itu numutkeun carita